Wilujeng tepang dangu serang acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Pareumeun Obor. Ieu dongeng karangan Watatang teh karaos ayeuna mincak ka sabaraha para wargi sadaya. Mangga ayeuna teh mincak bagian ka-7. Para mitra kaum dangu, sakumaha nu kauningna para wargi Andri. Harita panjanu naon teh ucing ieu we teh ngaharipan paisan namun can wakangakan eta paisan barang kereta Andri. Kumaha ieu tindakan Andri sareng kumaha tindakan salajengna naha Mas Ratih tiasa luntur atau nepi henteu. Dimana para wargi mangga urang lajengkeun hanca ieu dongeng urang kadongdora eta si Andri kalakuan eta nu disebut pamajikan Adi hayo di Koromeo para wargi mangga urang teraskeun. Mas Ratih bari ngalios mau panci ari Andri mah harita teh sameneh berus mandi ngagerendeng kawas Cilema nu rada OTM alias otak miring. Aduh, aing nya sakukurayeun euy. Sugan teu lemes kitu eta kulit pipi Ratih. Nyaan hebat daya tarikna mah. Hate aing menpak sebelah sarpusna. Tembus kana ati kang rupaing. Kira atuh aing bisa kalaksanakeun di Cicibung dina sagara umpalan Galura. Sorga dunya jeung Ratih. Ari rek ditaraga di dieu sok sieun manehna ngajahat, leuheung ukur kitu. Kumaha lamun manehna jejeritan heug datangan rajo daratan. Meureun deui aing babak belur we dikarepuk urang dieu. Lah. Nah, ponok ting pangharepan isukan moal burung sumerah ka aing. Ku aing dibawa ke tempat di kota Bandung teh di berita aku rupa-rupa dahareun. Jeung pakaian nu aralus samalare dibawa heula ka salon ngarabuki ebrek ka geulisanana. Buk kira diponokeun ngaras siga bentang film. Aing mah heueuh. Geus di ditu marek ngagorowok-gorowok kumaha. Samoal aya nu penan teuing di batur di lemur mah. Heueuh di kota mah. Lamun di lemur di dieu manehna ngagorowok ke pas aing dikarepuk ku tetangga. Itu di Nagarendeng Andri. Geus kitu mah berus make sabun seungit sagala huntu ngadak-ngadak disikat make odol. Da eta hayang katingali ganteng jiga bentang film. Balik dicai terus disalin ku pakaian bersih kalawan nyisiran sagala. Teh dilangong sora nu azan magrib atuh Andri jeung Nyimas dalahar bareng di tengah imah. Sedeng deungeunna sangu aya kana 4 rupana da puguh Nyimas Ratih. Dibere duit keur meuli deungeun sangu. Sasari mah samemeh Andri aya di dinya. Keur Nyimas Ratih jeung Kodar salakina. Labun dahar ukur jeung angin kacang, rajin sakalieun manggih lauk ukur lauk mujair gede tilu ramo, tampolana sok jeung angin lompong, da puguh Kodar kasebut pangalaletik ukur bisa dahar teh lain bobohongan. Beda deui jeung Andri sok roya da eta boga rejeki ladang maksiat, nu teu karena ku ladang kesang asli. Kocapkeun isukna wanci haneut moyan. Andri mau motor tayalian meunang nginjem cenah mati babaturanana lantaran rek ngadon mawa pelesir Nyimas Ratih ka kota Bandung. Bari rek ngaput lawon pikabayaeun, kalacat Andri unggah ka sampak Nyimas Ratih keur nyisiran di kamarna, bari ngeunteung kana keca enteung leutik. Ah, disangka ku akang geus siap rat. Hoeng ka keur nyisiran geuning buru-buru atuh bisi panaskeun di jalan ya. Cek Andri si janu teu sabar hayang buru-buru ini. Ketuk sekedap kang tenang heula. Tema Nyimas Ratih makin ngagelenyu sagala atuh puguh we. Andri beuki kekejotan katarik ati kojeng kang Andri ngalengkah ngadeuketan Nyimas Ratih keur di wedak. Ragamang leungeun Andri nyekel kana takta. Make wedak naon rat mina sabau kieu wedak teh? Cek Andri neuteup kana kaca. Wedak bangkuang kang. Tema Nyimas Ratih bari ngaratakeun wedak dina beungeutna. Pangdenge teh wedak bangkuang rat. Wedak bangkuang nah kitu. Gusti Nuha Agung. Nah, ya ku ngahinakeun teuing rat atuh matak naon atuh ti kamari ieu nyarita ka akang teu boga wedak nu alus kitu. Paling ku akang dipangulikeun wedak nu Yahud. Wedak bangkuang mah para gini atuh ini. Aing watir teuing nyaan watir pisan. Kasebut rumaja keneh make wedak bangkuang. Beuh. Ya atuh hayang merek naon ku akang, merek nu mahal ge. Dipangmeulikeun bebeda atuh terus terang. Cek Andri ngahina. Hah? Ya kang nangis pisan jelas atuh nang wedak bangkuang oge. Da mulai ngangsian beungeut abdi. Cek Ratih moal anu ngamugan mesotenan buat teuing. Tapi kene di kota Bandung sekalian orang meuli wedak jeung parfum nu alus rat. Nu seungit lah.
Jeung alat-alat kecantikan komplit. Narati cara minta dipanggulikeun alat-alat kecantikan kan jadi salaki itu rat. Tara Kang, tema Nyimas Ratih sajelasna. Nah kunaon make tara dipanggulikeun kan jadi salaki. Heuh tara minta dipanggulikeun maksud teh. Narati teh hayang gitu nurutan awewe anu alus rupa tu kosmetik. Sanes teh hoyong Kang kahoyong nama kalintang abdi we ngaraskeun. Kana pangarah Kang Kodar jalaran anjeunna mah kasebat kuli alit. Anu penghasilan ukur cekap kanggo nedasa di dinten. Hari ayeuna rek ning hareupan lebaran geus dipanggulikeun naon ku Kodar. Nya dimaksud ku akang geus dipanggulikeun baju keur lebaran. Bujeng-bujeng Kang teu acan kapeser kawai-kawai acan. Beuh, tampolan eta si Kodar. Geus boga pakasa bahan menitu urat mangulikeun encit-encit acan. Cek Andri bari gogoden. Sanes teu berat mangaleskeun Kang mun teu kaukur ku penghasilanana we. Nya dipeserkeun kana acuk ataupun kana alat-alat kecantikan teu aya panginten kanggo nedasa dinten. Tema Nyimas Ratih nada-nadana ngaraskeun kana jadi salaki. Nya An Ratih mah sadar tara daek ngabarungsinang kana jadi salaki. Sigana teh kajeun nepi ka orat tibatan daek ngabarungsinang mah. Tapi sakituna deui keun we rat lah. Ku akang da mah burung dibantu lah pikeun keperluan Ratih mah. Sabab akang milu mangerakeun ku batur moal nya kasebut ning hareupan lebaran. Teu salin-salin acan onaman mah. Sok buru-buru di baju narat, sing kaburu panas mancan di jalan. Hari calana jin anu meunang meuli akang teu cukup teu. Sekap Kang, pake sakalian we cukup mah. Isi nganggo lancingan makan wios bari nganggo rok we. Nah, make jeung era sagala bari noge. Batur ge sok rajin make calana. Lamun kitu make calana sontok, bantes rek era oge. Sok we kadinya ngarasingset lah ongkohan. Mangkani rek ngabonceng kana motor. Make rok mah hayo ke tungtung rok meulit kana jari-jari motor. Kawan mah tercilaka ke ngagulung. Cek Andri ngeukehan yen Nyimas Ratih kudu make calana jin bari ngoloyong kaluar ti kamar atuh kapaksa Nyimas Ratih ngagugu. Kalayan harita keneh calana jin dipake. Sanggeus rapih koloyong Nyimas Ratih kaluar ti kamar bareng jeung reretna Andri nu keur ngajanteng dina lawang tepas. Aduh nyawe menipas pisan ratu pan. Rapih kitu mah keur urang meuli kalurna. Andri rut reret kaluhur ka handap. Malah asa kabedi langit ngarupa jeung pangawakan Nyimas Ratih paramitra. Asa beuki tegep dempokna birit beuki atra kitu dipingping nu buleud bangun ngagelempong. Atuh dah calana jin mending kepas pisan para wali. Bade ajeuna Kang, nya ayeuna we nu matak akang buru-buru oge. Ari jendela kamar geus ditutupkeun. Parantos tema Nyimas Ratih bari kaluar nuturkeun Andri. Cepret Nyimas Ratih ngoncikeun heula panto. Nyarat meni ampil kabopohokeun tadi teh basa akang barita saengge motor ti babaturan teh. Hilang heula ka pagawean Kodar nya nu maksud mah arep bebeja heula. Yen Ratih dibawa heula ka kota ku akang nya tara ka ngaputi bakat pacabayaeun. Utandras kapada melangkang Kodar akang teh kumaha saurna? Teu kumaha ngedinan we malah pokna teh mangga we pupeurieun ku abdi cacan pernah dibantunya nyobaan. Ieu sina aya pengalaman da abdi mah bujang-bujang tiasa nyenangkeun kalau jantan istri cenah kitu. Nuhun ari tos kawidian tukang, cek Nyimas Ratih percayaeun. Padahal Andri kenepungan teu naon ka Kodar. Eta mah estu jijienan manehna sorangan. Sabab cek pikirna, lamun bebeja heula ka Kodar sok sieun teu diidinan. Nu matak manehna ngobong ka ngabohong ka Nyimas Ratih. Geus kitu mah durudud motor dihirupan, geus Nyimas Ratih diuk tukangeun Andri kalawan marake helm. Geleser motor maju lalaunan. Sabab mapai jalan lembur barang tepi ka jalan gede. Aya saurang budak jajaka keur ngajanteng sisi jalan. Manehna ningali Nyimas Ratih dibonceng ku Andri. Si horeng eta budak jajaka urut sobatna Kodar nu katelaju meunang. Samalah batur ngaji. Gerendeng jumenang ngagerendeng jero dadana. Bari neukeub Nyimas Ratih nu keur ngabonceng rada jauh. Sabab Andri ngajalankeun motorna tali. Sana ngaboncengkeun Nyimas Ratih kana motor teh. Kabogohna kitu atuh lanceukna. Lain si ganolin lancipna sebab apal aing karancipna Nyimas Ratih mah ngarancip dadang. Disebutin Kodar piraku manehna teu nanya ka aing sabab ieu ngareret ka aing. Satunya ngabonceng ku Nyimas Ratih teh. Piraku manehna boga di kabogo naman mah sabab geus boga salaki ka Kodar. Tinggal saning ka ayeuna mah Nyimas Ratih make calana jin sagala. Kawas urang kota we. Keun irah-irah di mana panggil jeung aing ah. Ditanyakeun ka Kodar. Aing mah sok si Nyimas Ratih boga kabogoh we mangkaning Kodar jarang balik aing mah. Lamunnya eta lalaki nu ngabonceng ku Nyimas Ratih kabogohna, lah kali kumaha engke aing mah. Di mana kapanggih di ngabonceng Nyimas Ratih dipegat ku aing.
Lamun lalaki nangin kurang ajar jangan coba-coba ke aing. Jang dibenyut huluna ku aing. Sabab aing jeung Kodar geus asa jeung dulur sorangan. Komo kitu Kodar gede jasana ka aing tur jelema alim nakeur. Kitu gerentas hate Jumena. Boga rasa curiga dumeh ningali Nyimas Ratih aya nu ngabonceng kana motor. Kacaturkeun Nyimas Ratih jeung Andri geus tepi di ka kota Bandung. Samalah dipangmelikeun heula pakaian aya kana 3 potongna di supermarket. Sakaluar ti supermarket terus dibawa ka salon. Tidinya Nyimas Ratih kekepehan ge embung akhirna mah ngagugu. Sabab Andri bisa ngolona kitu deui buukna. Nu tadi panjang jadi pondok kalawan dikeul. Harita para mitra sajroning Nyimas Ratih keur dirias buukna. Neuteup kana eunteuing bari umat imut sabab ngarasa panglingeun ningali rupa beungeut manehna robah jadi asa geulis. Kitu deui buukna para mitra ombak banyu. Wah, pendekna mah dadao we. Lamun seug tepung teh mah jeung batur salembur moal teu kabadi langit atuh. Narasa kaling lah para mitra. Torojol harita Andri nyampeurkeun tuluy ngajanteng tukang ngenu keur ngarias buuk. Hate Andri nyeblak sabab ningali rupa Nyimas Ratih beuki geulis. Gelenyu Nyimas Ratih ningali Andri tukang ngeunana imut. Pok nyarita sigan ngimpi sugan. Kang, abdi teh Ratih teh kitu pokna. Ye lain Ratih tapi bentang film ieu mah. Teh mah Andri. Atuh keur nu ngarias buuk teh seuri teu dina beres. Jerut Nyimas Ratih turun tina kursi. Kang, nah abdi jantan kieu. Kapan ayeuna malin Ratih baheula tapi Ratih modern. Ratih masa kini. Tema Andri asareueus tuluy nyampeurkeun ka saurang pelayan toko kalawan cacarita. Ses, tolong istri saya antar ke tempat mengganti pakaian supaya rok span yang tadi dicoba dulu. Apakah cukup atau tidak? Cek Andri teu hararese pelayan toko ngagupaya Nyimas Ratih. Aya naon nih? Nyimas Ratih nanyakeun bangun kaget. Ieu bu cobian heula ka alitan atawa kaageungan. Kang cobian naon? Nyimas Ratih nanyakeun ka Andri nu keur diuk dina kursi di tempat tunggu. Sok we ka dituturkeun pelayan lah. Ceuk Andri atuh bus Nyimas Ratih ka hiji kamar leutik nuturkeun pelayan. Geus kitu calana jin nu dipake tadi diganti ke rok sepan samaleh make kaluhurna sagala. Kabeneran meuni cukup pisan pas. Harita awak Nyimas Ratih ku pelayan diputer-puter hareupeun kaca eunteuing. Taksiran naksir kana pakaian nu dipake ku Nyimas Ratih. Para mitra kaum dangu. Para wargi anu mulia nu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng. Atuh harita para wargi sadaya. Barang harita teh Nyimas Ratih ku pelayan diputer-puter hareupeun kaca eunteuing, taksiran naksir kana pakaian nu dipake ku Nyimas Ratih. Terus cekap saya pisan bu, coba sapatuna diangos sakantenan bu. Cek pelayan gek Nyimas Ratih diuk dina kursi kalawan sapatu nu hakna jangkung dipake meuni meujeunna deui. Si horeng waktu Nyimas Ratih keur dirias buukna teh ku Andri. Para mitra buukna teh Andri meuli rok sepan jeung sapatu keur Nyimas Ratih. Sanggeus Nyimas Ratih disalin kalawan make sapatu nu hakna rada jangkung. Kuniang nangtung barang rek kaluar ka karangalengka. Salengka ampir-ampiran labuh sabab dijalikeun. Taksiran can pernah make sapatu nu hakna jangkung. Ngan hadena we kaburu katewa ku Andri jeung ku pelayan. Astagfirullahalazim. Kang Andri, kunaon make ngagalikeun sapatu nu kieu abdi mah tara biasa, Kang. Mumpung suku abdi pijalikeun panginten ngarepotkeun ka akang sareng pisakoman teuing Kang Kodar Banduna. Nyimas Ratih meuni muringis malah sapatuna nu sabelah mah geus dibuka. Biasana kakararap masuk itu rat engke geus 2-3 kali mah ngalengkah ge. 3 kali ngalengkah moal. Malah genah nu aya geura sok dipake deui kadinya. Geura cobaan 2-3 lengkah bari ku akang kali cekelan. Cek Andri rap sapatu dipake deui harita awak Nyimas Ratih ditangkep ti gigir. Bismillahirrahmanirrahim. Nyimas Ratih make ngucapkeun basmalah heula, tuluy ngalengkah lalaunan. Atuh palayan seuri tukangeunana salengkah 2 lengkah nepi ka 5 lengkah awak Nyimas Ratih diresotkeun ku Andri. Akhirna jadi tabah make sapatu nu hakna jangkung, malah tuluy kaluar ti salon, celak ngabonceng kana motor bari leungeun sabelah nyekelan jingjingan nu dieusi ku balanjaan pakaian. Sabelah deui nangkep kana cangkeng Andri. Satadi nama Andri aya pikiran rek mawa ulin Nyimas Ratih ka kaluar kota Bandung. Samodel kamari baya atawa ka Ciater. Ngan kulantaran harita geus nganci kawanci magrib. Malah geus kadenge sora nu azan di masjid. Akhirna Nyimas Ratih dibawa kabar nu kabeneran
Barges loba jelema babakuna kaum rumaja, putna rumaja, awewe lalaki ngadon hiburan, sabala geus aya musik sagala. Barang bus Nyimas Ratih kajero, jalma-jalma nu geus araya babakuna kaum pria pada melencerong, pada ngareret sigana katarik ku rupa Nyimas Ratih sakitu geulisna. Jaba potongan awak sakitu hadena, diwuwuh make rok sepan atuh pas birit, tur dangal huran tuur, dina leumpang meninga kiat siganu diatur, gek Andri jeung Nyimas Ratih dariuk dina korsi samalah rada singkur. Kaya mah yeuh disebut bar darat tempat hiburan. Beda ke sakedeung aya hiburan, rek dibuka di dieu rat. Rek buka di dieu. Cekra Andri baring mapal genumpangkeun leungeun kana leungeun Nyimas Ratih. Namana tos waktosna boboran, tema Nyimas Ratih. Atuh Andri ngagupayan pelayan kalawan pesen sangu jeung deungeunna ditulis dina bloknot. Da di bar mah teh sangu biasana. Ya bar naon atuh parawargi lah. Biasana mah kieu paling leuteun we parawargi. Ya katuangan gan wara renteng teu aya sangu timbal. Ya ayo di bar pesen pais lele. Aduh nah atuh Andri serupa-rupa teh mah urang teraskeun para mitra. Kami dongeng mah dikukumaha ge sia sampai selesai dongeng kana ge dongeng atuh. Ceuk dina dongeng di bar dia aya sangu para mitra jeung pais belut. Pais belut mangga urang teraskeun jeung kere belut cenah. Mangga urang teraskeun. Mangga yo. Hai dongeng malah resep unggul para mitra, malah resep atuh hiburan urang teh pupurieun hiburan cenah para mitra kanu jauh lalaju bioskop jauh cenah atuh ieu mah di radio we kitu ngadongeng cenah Mang Jaya terus para wargi ngahibur gitu kitu nu mawi mangga urang teraskeun nya ieu talajak si Andri pika sebeleun cenah aduh eta si Andri kalakuan ampun mangga urang teraskeun. Tekungsi saparapat jam pelayan geus ngirimkeun dahareun di bakian jeung cai nu amis, cai teh amis 2 gelas jangkung. Cag ditunda dina meja atuh geus kitu mah dek Andri jeung Nyimas Ratih dalahar bangun anu paronyo naker. Geus puguh ari Nyimas Ratih maponyo ge lantaran manehna buka puasa. Harita sajeroni Nyimas Ratih keur dahar teh ku Andri direretan bae. Tuluy ngareret kana gelas gigireun Nyimas Ratih keclik. Andri murageun elap kana gigireun suku Nyimas Ratih. Rat maaf eta lap murag deket suku Ratih. Cek Andri ret Nyimas Ratih ngareret ka handap. Nya we deket suku aya lap ngalumbu, tuluy dongko nyokot elap. Sabot Nyimas Ratih dongko sakilat Andri ngodok pesak calana celom. Aya hiji barang samodel permen bodas dianclomkeun kana cai gigir Nyimas Ratih. Duka naon eta nu dianclomkeun ku Andri geus kitu mah bek dahar deui nepi ka beakna. Tamah deui rat cek Andri tuluy nginum. Cekap kan tos warga ni asa nikmat nadatekan syukuran nikmat balik-balik kanan naon teh caman cemen akang ge teu geunah atuh tenang ieu marat ai geus naon teh si beuteung mah mun kang asa tarii sareng listrikna ge samu kieu nya dupi itu nuju naon kang sapertos nuju ting rengkene kitu cek Nyimas Ratih maksudna mah nanyakeun nu keur para mitra dararangsa ngaso heula ngaso. Para mitra sadaya nu sami-sami ngabandungan ieu dongeng. Harita Nyimas Ratih nanyakeun anu keur tingalet cereug da para wargi sadaya atuh harita Andri ngajawab. Eta keur dari skorat. Naon disko teh Kang jaipongan? Nyimas Ratih bener-bener can nyahoeun disko. Atuh Andri seuring ngahehe bari nepak kana pingping Nyimas Ratih. Sabab ayeuna mah Andri diukna pindah ngareneng. Hehe. Lain jaipongan tapi disko nyeta tari urang baratea. Rek nyobaan gitu Ratih disko kaos batur. Alim Kang teu tiasa sareng sinti jalike saperos tadi. Ngabitang nganggo sapatu ieu. Tema Nyimas Ratih leguk nginum. Heuleut sawatara menit sabada nginum luk Nyimas Ratih tungkul. Bari nyekelan tarang tuluy tatanggahan teu lila luk tungkul deui. Kunaon? Rat tungkul bae. Tanya Andri bari netep seukeut. Duh katutang da karaosna kieu asa puyeng Kang. Kumaha pangdenge teh lieur? Andri siga nu kaget. Nuhun Kang. Tema Nyimas Ratih ku ayeuna panon semut ceuleuyeus siga nu tunduh. Urang istirahatkeun sakedeung atuh Rat. Istirahat di mana Kang? Nya di dieu we sabodi aya kamar paragi istirahat. Alim Kang langkung saya urang muli we Kang. Balik kumaha ari Ratih mending istirahatkeun heula di dieu.
Kumuni jalan tamah lieur grati ragrag tina motor, ieu urang istirahatkeun heula. Cek Andri bari ngugupayan pelayan, selenteng pelayan nyampeurkeun. Harita pelayan nyimpun kalawan Andri mikeun duit ka pelayan bari harewosan pesen kamar. Leos pelayan ngaleos kalayan teu lila balik deui ngasongkeun kunci ka Andri. Sedeng Nyimas Ratih majongjon we tungkul. Ya prat istirahat heula. Pokna bari rek ngangkat awak Nyimas Ratih siga nu leuleus tuluy ngaleos dibawa asup ka hiji kamar. Cepret pantok kamar dikoncikeun ku Andri. Dek Nyimas Ratih didiukeun sisi risbang, nu di kasuran empuk kalawan make spray meni bersih. Anggelna aya 2 ka 3 guguling. Dek Andri gegliuk tuluy nangkep awak Nyimas Ratih. Nu harita Nyimas Ratih ngareret leunyu imut. Geus kitu para mitra gabrug Nyimas Ratih ngarangkul bari ceceuleukeuteukan. Seuri bangun anu suka. Si horeng Nyimas Ratih dibere obat para mitra nu diancromkeun ku Andri teh. Manehna jadi teu sadar malah nyarita ka mana karep, teu beda tinu selebor. Kang Kodar, sono abdi Kang, abdi ka Cidasonona ka Akang, rajin tepang ukur saminggu sakali. Si Akang mah kitu teu daya cicing wae gawe susar wae. Nyaan cinta abdi mah ka Akang teh Kang Kodar. Atuh gerak kulem Kang bili kabujeng ieu bunuh manten. Urang molok wae tuh Kang. Kitu carita Nyimas Ratih si horeng Nyimas Ratih teh mabok para wargi sadaya. Nyaan titinggalian mah para mitra sadaya Andri teh ku Nyimas Ratih mah katingalina teh jiga Kodar. Nyaan hianat bener-bener Andri para mitra teu sangka boga itikat goreng ka Nyimas Ratih. Para wargi kat bener-bener cintana Akang teh. Cintana ka Akang? Andri nanya bari neteup seukeut. Kan tenang we Kang, cinta mamoanya abdi teu cinta. Kanu janten saroge ieu urang kulem Kang. Tema Nyimas Ratih bari golepak awak nangga golepak kitu deui Andri. Para wargi anu mulia nu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng. Urang mah cekap ngucapkeun astagfirullahalazim pramitra istighfar. Nepi ka kitu-kituna Nyimas Ratih karacun ku Andri. Leungit kaimanan geus puguh ari Andri mah sabab ditetali ge karanjingan ku hawa iblis ida jillatna tulo. Nepi ka duanana leungit di temah wadi. Leungit keimanan ti kalebuh kana sagara umpalan galura naraka. Nu teu sadar dieu teu diperhitungkeun kana pi akibateunana engke di akhir. Para wargi anu mulia, kumaha para mitra itos kitu. La ilaha illallah, amit-amit para wargi. Mugi-mugi urang salamina ditangtayungan ku Maha Kawasa. Mugi-mugi para mitra sadaya keimanan urang leuwih kandel sabada ngadangu ieu dongeng. Kumaha atuh balukar antawis Nyimas Ratih sareng Andri? Dukanya dina waktos ieu mah antawis para mitra sadaya dina ieu dongeng. Harita para wargi sadaya urang teraskeun bae. Nyarioskeun ieu dongeng langkung saya peratoskeun kumaha geletuk batuna kacebur caina. Harita Nyimas Ratih kacilakaan dirina ku Andri terus sarare meuni tali brana keur teu beda ti disirep poho kana naon-naon. Teu karasa waktu nyarelek. Nyaho-nyaho geus nganci kawanci subuh. Nu kira-kira geus pukul 3:30 kulisik Nyimas Ratih ku kulisikan lilir. Nyah beunta tuluy ngareret kagigir katingali Andri masih kene ngaguher. Korejat Nyimas Ratih hudang ana breh katingali palebah dada ukur make kutang puguh we. Sakedapan Nyimas Ratih ngakebegrewas para mitra tuluy ngagerentes jero dadana bari ngarampa awak sorangan saukur katutupan ku kutang warna kaya. Naon sababna ieu bisa kajadian? Kumargi didareuketan para mitra kuduanana. Eukeur mah eukeur Andri para wargi sadaya. Boga pikir kadua leutik aya nu dianjing cai sarua jeung ucing nampu paisan. Hari rek ngadodoho paisan. Ieu deui Ratih teu boga pikir kadua leutik. Padahal eta teh para mitra dahuan kuduna mah boga sifat ragap. Padahal lamun manehna embung oge para mitra diajak init ka kota meureun moal kitu kajadianana. Kitu diantawisna para wargi sadaya. Malah harita para mitra sadaya sakumaha nu kauninga Ratih tuluy ngagerentes. La ilaha illallah. Aing jadi teu make baju cenah. Mimpi kitu aing teh. Cek Nyimas Ratih dina hatena tuluy nyiwit sorangan. Kana leungeun karasa nyeri jadi tetela manehna teu di baju teh lain ngimpi. Gusti Nu Maha Agung. Nyimas Ratih beuki reuwas tuluy turun tina risbang. Breh rok sepana ngaleleke. Tidinya Nyimas Ratih ngojeng ka ngadeuketan Andri anu masih keneh ngagebrak. Kodomang leungeun Nyimas Ratih ngarongkong maksudna merek ngaguyahkeun Andri. Tapi leungeun ditarik deui si ganusieun.
Telila ngarongkong tuluy nari tungtung simbut palebah dada Andri. Ana bre horeng Andri geus jadi bulbuli gir teu kaos-kaos acan. Pakaian Andri ngalumruk siraheunana geus kitu mah kakara Nyimas Ratih boga sangkaan pasti Andri milampah goreng ka dirina. Rap Nyimas Ratih make baju deui samalah rok sepan dibenerkeun saasal tadi. Geus kitu mah ngaguguyah Andri nu keur ngaguher keneh. Kang Andri, pokna awak Andri digebi-gebi. Andri ngaharekeng nyah beunta tuluy neuteuk. Aya naon Rat? Andri nanya bari karacam kereuceum lulungu. Gugah kan tos siang urang muli. Teh sagedeng deui atuh Rat lah. Tunggu kene jeung katingali sika poe kene. Poe kene kumaha cobi tinggal kana kaca. Tema Nyimas Ratih geus teu sabar hayang buru-buru balik. Ratih mah tinggalaskeun pisan kang tunu keneh teh. Ceuk Andri tapi teu burung hudang sabab ku Nyimas Ratih dipaksa. Diajakan balik kolesed Andri turun tina risbang tuluy kukuliatan. Ari Ratih geus kacai pokna di ngareret ka Nyimas Ratih nu keur melenguk diuk dina kursi. Teu acan mangada Kang ti payun. Ceuk Nyimas Ratih teu mere budi sabab hatena curiga. Pasti Andri milampah goreng ka dirina. Teu hararese Andri terus kacai bebersih. Nu teu sakumaha lila sanggeus Andri kaluar ti kamar mandi. Bus Nyimas Ratih ge kacai bebersih. Tukung si Ubra obro naon-naon harita sanggeus disaralin kalawan Andri. Geus mayar urut nginep terus we baralik. Geus teu kacaturkeun di jalana tepi ka imah. Sapoe harita Nyimas Ratih gawena hulang-hulang kalawan budina maalum. Sakitu ku Andri geus dipangmeulikeun pakaian jeung dikreu. Atuh Andri nyampeurkeun gek diuk di jero Nyimas Ratih sarta nanya. Rat, kunaon ditingali-tingali ku akang asa barareda poe ieu teh? Gawe hulang-hulang we jeung alum, na aya nu karasa dina awak lumeh peuting Ratih nyebutkeun dieur. Aya pangabutuh sejen pok caritakeun ka akang ngarah puguh ka hartina ku akang, ceuk Andri bari neuteuk. Tapi para mitra ditanya kitu teh teu lemek teu nyarek, malah teu ngareret-reret acan tongoy we melenguk. Nyarita atuh Rat, kunaon Ratih teh? Nah bener anu karasa dina awak atawa aya pangabutuh deui sejen. Nah Ratih ngarasa kaduhung lumeh ku akang dibawa ulin dibawa hiburan ka kota gede. Ieu Rat moal pati-pati akang mawarati ka kota bari mangmeulikeun itu jeung ieu. Lamun akang teu milu neuneun ka nyaah ka Ratih. Akang teh bener-bener mika nyaah ka Ratih teh. Bener-bener hayang milu ngangkat darajat atau ngangkat harkat darajat Ratih. Da puguh adi akang mah si Kodar teu bisa pisan nyugemakeun ka Ratih teh. Sedeng Ratih teh mora keneh keur mujihna loba pangaresep, keur mujihna loba kahayang. Komo sakeudeung hireupan rek lebaran. Batur mah lebaran teh meuli teu sirikna papanas-panas atuh. Pagining-gining ku pakaian burem mani inon teh beureum buruk koneng. Sedeng Ratih salila dipihukum ku si Kodar can pernah dipangmeulikeun baju-baju acan. Naon pangna akang ketika kitu hiji tanda akang bener-bener nyaah ka Ratih. Nah ku Ratih teu ditarimakeun kitu ka nyaah ti akang. Pokna di panjang lebar berebeuyeut si mata Nyimas Ratih ngalemereh tuluy tingkar celaka lahunanana. Sanes teu nampi kana kanyaah ti akang. Sanes teu bingah abdi dibantuin ka kota kalayan dipanggaleuhkeun anggelan. Bari abdi kalaksanakeun ka salon. Munggung tadi asa tebih tina sangkian asa anggang tina gamaran. Disangki mah akang teh jujur nu hartosna mah teu boga itikadna awon ka diri abdi. Ngalampahkeun naon akang ka diri abdi tadi wengi. Nyimas Ratih kakara nyarita. Sawatara menit Andri ngahulang taksiran manehna rumasa boga lampah goreng nu berat rek ngakuna. Cobi waler nu secara jujur Kang ngalampahkeun naon wengi tadi ka diri abdi. Nyimas Ratih nanya deui. Rat, pasti akang baris ngajawab kana pertanyaan Ratih ngan leuwih ti heula Kang tumanya. Eta kira-kirana Ratih rek ngahampura moal ka akang. Andri anggur malik tumanya heula. Abdi mah mawar katiasa ngahampura henteu jalaran teu acan aya pangakuan ti akang mah. Gari kitu mah tuh akang puting tadi rumasa ka usap setan. Rumasa ngalampahkeun goreng ka diri Ratih. Naon pangna akang tepi ka kitu sajabana ti ka usap setan. Oge akang bener-bener neuleun ka nyaah ka Ratih. Temal Andri kakara ngaku. Atuh puguh we ku dasar pangakuan kitu ti Andri. Keur Nyimas Ratih mah ngaranyug para mitra. Akhirna deg-deg Nyimas Ratih setengah lumpat asup ka kamar. Pluk setengah ngabebetkeun maneh kana kasur tuluy ngagukuk ceurik bangun ka nyerian. Ojeng Kang Andri nyampeurkeun sarta diuk di jero Nyimas Ratih nu keur ceurik.
Ragamang leungeun Andri ngarampa kana tak-tak sarta nyarita dileuleui. Rat gelis, akang rumasa milampa goreng ka diri Ratih. Wayana kitu keur akang nyerenkeun beuheung teuk-teukeun ti korogorokeun suku genteng belokeun. Akang pasrah masing ku Ratih rek disik-sik dikunyit-kunyit dicacag diwalang-walang oge. Rek dikukumaha ge. Pokona mah memang lamun dipikir ku salancar mah akang teu ngarti. Kunaon atuh akang make neuneun rasa kadeudeuh, neuneun rasa cinta nu tembus kana ati sanubari. Akang janji lahir batin rek sabenerna bumela tur mikanyaah ka Ratih. Pokna deui. Ti ditu nama Andri enggo ngarayu rayuan gomal. Nu disebut rayuan gomal teh ya. Tapi Nyimas Ratih ceurikna asa beuki bedas. Bari nungkupan ceuri kawas embung ngadenge omongan Andri. Akhir nama Andri ngunian nangtung kojeng ka ngalengkah. Tapi kalawang kilek ngaliuk netep ka Nyimas Ratih. Nu masih keneh ngagukuk bari ngurupung kana angel. Gilek Andri malik deui terus ngoloyong kaluar ti kamar. Geus diuk dina kursi panjang sirah melenguk bari ngaremisan bu. Buka karasarieuh jangar duka pusing. Geus kitu goloyoh ngedeng dina kursi panjang nepi kareupna sare ngagebra. Kawan tu ampir saputing jeput kurang sare tas ngalajur nafsu ngaguna sita diri Nyimas Ratih pamajikan Kodar adina. Sapoe harita mati isuk-isuk nepi kareupeting Andri teu disodoran cai-cai acan. Malah teu ditarik teu ditakon estu dibudian teh lain bobohongan. Sabalikna keur Andri poe harita teu daek nyampeurkeun, teu daek ngomong-ngomong acan estu hare-hare hirup. Tapi aneh para mitra, aneh bin ajaib. Sareng duka boga ilmu naon nu aya di diri Andri. Nu jadi anehna Nyimas Ratih jadi daek ngalamehan deui ka Andri. Samalah asa beuki wanoh make daek ngabanyolan sagala. Atuh dahar di kaulaan eueuh bedana samodel salaki sorangan. Dina sajero 3 poe mah Nyimas Ratih jeung Andri remen init-initan ninggalkeun imah nu wallahu alam ka manacibna. Di mana geus burit ka karabaralik bari mawa oleh-oleh dahareun bangsa anu ngarareuna. Pas sore harita Andri keur diurutan bitisna ku Nyimas Ratih di kamar. Lampahna teh geus teu aya karagab taksiran Nyimas Ratih. Bener-bener geus katerap ku pangaruh jeung pambibita ti Andri. Kang An, Nyimas Ratih ngagero, aya naon Rat? Kunaon atunya urang janten kieu? Kieu kumaha? Mun antawis akang sareng abdi. Teu kumaha kitu wae meureun milik Ratih kudu diangkat derajat ku akang. Tak kitu nu matak oge jadi kumahanya. Nah Ratih mung dipikanya ku akang, mung disenangkeun ku akang kitu. Nah akang teh kumaha kitu ka diri abdi teh Kang? Teu kumaha pokona mah akang mah neudeung kanyaah jeung cinta ka Ratih. Nyah teh naha saukur ayeuna bae bire akang cinta ka abdi. Cek Nyimas Ratih siga nu ngajojoan kana pamadegan Andri. Lamun akang nyebutkeun nya aku dasar cinta bae, meureun poe kamari ge kana akang ngejati dieu. Laksana geus dina soal kapuasan hate. Pami akang leres-leres bade nikahnya asa terasna abi aya kahoyong Kang. Cek Nyimas Ratih siga nu menta tanyakan. Aya naon kitu? Andri tuluy ngorejat hudang. Moal benu pami ku abdi disangemkeun. Nah make amek sagala pokoke caritakeun aku akang mau ditolak atuh. Cek paribasana tong boro dipentaan harta sanajan nyawa ku akang. Nyawa akang dipika butuh ku Ratih, bae teh teuing demi kanyaah demi cinta akang ka Ratih. Para mitra eta Andri, luas nyarita kitu para wargi nyerenkeun nyawa sagala cenah. Do dasar atuh da. Keur ieu ikir ngarayu mah ku we carana mah cenah kitu. Dasar si Andri teh atuh. Ieu Kang abdi naraos kaluman sareng isin kudu sanes. Kasebab abdi tos rumah tangga sareng Kang Kodar, mun rai akang kalayan gaduh saung paparin dipun biang. Menikah can kagentos bilik-bilikna acan. Komo ningali pawon mah meni bujrat bajre. Ayo maksud Ratih kumaha? Hari kahoyong mah diromak we Kang. Atanapi enteng ngeridang dosan. Atuh diomean ku si Kodar we pira kasebut geus boga pagawean atuh teu bisa ngomean dapur-dapur acan. Keur naon manehna kuli atuh? Cek Andri. Cacaka adi sakandung geus tega ngahina komo ka diri batur. Nganelkeun Kang Kodar mah iraha tukang jalan pangarah ali. Oh jadi maksud kita yang diromak ku akang itu? Upami akang leres-leres nya ka abdi kitu pisan nu dimaksad ku abdi oge. Tema Nyimas Ratih kirat. Lain akang teu mampu atawa teu niat ngaromak imah ieu ngan akang ngarasa kagok. Paman kumaha Kang? Nyimas Ratih neuteut. Ina kagok nate kieu kulantaran imah pamer indung Ratih. Jadi lamun dibiayaan ku akang asa kurang puas keur akangna. Kahiji kitu, kaduana keur diri akang moal kaciri.
Atudakannya kadiri ratih teh ayeuna mah lamun ratih bener-bener hayang dipernahkeun ku akang. Matak naon urang meuli we atuh naon atawa nyieun deui pira ku akang teu bisa meuli tanah pangaji 15 tumak 15 tunak acan mah. Cing kumaha satuju lamun urang meuli tanah kalawan diadegan ku ya ku urang. Ceuk Andri harita hayang mawa ngejat Nyimas Ratih di eta tempat. Kumaha tuh ari ngalih ti dieu makan? Nyimas Ratih ngarasa berat. Lamun kudu ninggalkeun imah sorangan, pokona masieun katohyan kudu jadi salaki. Nya eta mah kari timang-timang we ku Ratih, ngan tetep keur akang mah moal bisa ari kudu ngomean je imah mah. Lamun meuli di tempat sejen hayu tong boroni isuk atau pageto dalah ayeuna ge nam urang nyiar sugan aya ngajual tanahna. Perkara nyieun imah kitu kumaha engke we tunaha. Ceuk Andri atuh jep geus kitu mah Nyimas Ratih teu ngomong deui. Malah luk we tungkul taksiran keur mikir. Ari Andri harita sanggeus nyarita kitu teh ngadon ngagolehe kana lahuna Nyimas Ratih. Meunang sabara jongjongan mah para mitra, dua insan jerempe di jero kamar. Ceuk pangrasa dirina mah para mitra jongjon tumanina moal anu nganyahoankeun heureuy di jero kamar. Sok padahal ti tadi jadi pongpok kamar aya saurang budak jajaka. Kita tadi ngadedengekeun kecapan Nyimas Ratih jeung Andri. Geus kitu eta jajaka noong tina bilik carang. Ana breh katingali Andri jeung Nyimas Ratih keur heureuy teu beda ti bolon. Gerendeng eta jajaka nu keur noong tina bilik carang teh ngagerendeng jero indadana. Astagfirullahalazim. Gusti Maha Agung eta Nyimas Ratih kitu-kitu kawas jelema teu beragama we. Kawas jelema teu boga pendidikan kapan manehna teh dihenteu teh ge. Boga saking nyatana ka kodar teh. Tapi aku mawani nampihan lalaki lain muhrim. Bari wani heureuy di jero kamar, aduh kumaha lamun sing kapelmo ku kodar. Geus moal henteu bakal nimukeun Rajapati we salah saurang. Kumaha tuh pipeuteun aing ayeuna na sorobot we kitu ka jero. Kalawan ku aing dihanca cucungik lalakina. Sabab aing ngarasa mangpanas, mangkaning aing jeung kodar sasat geus sasakoko sainum. Sobat dalit ti leuleuti kari-kari ayeuna pamajikan dirurujit ku lalaki lain muhrimna. Hari ku aing disorobot ka jero eueuh saksi jeung acan katingali Nyimas Ratih. Jeung wawalak lalaki na ngalampakeun goreng nu ngalanggar hukum susila. Kumaha lamun seug aing diri aing dianggap fitnah kana tangtu diri aing cilaka. Nah ieu mah ka dieu nereka nepungan kodar we kalawan rek dicaritakeun perkara pamajikanna wani ngampihan eta lalaki ngan saha jeung urang mana cenah eta lalaki teh. Saubasa kakaraneun dolongesna kitu patut. Tapi kembaelah di mana aing geus rineh pagawean rek ulin ka mitohana kodar. Pura-pura hayang panggih we bari rek nanyakeun di mana kodar digawena. Kitu ceuk gerentes para mitra eta jajaka si horeng sobatna kodar. Babaturan jumeuna katelah narodi. Harita Nyimas Ratih ngorejat hudang menerkeun baju karusut tuluy kaluar ti kamar. Samalah kadengina ku Rodi rek ngisikan. Atuh gentak Rodi ngejat ceuk pikirna inggis kanyahoan ku Nyimas Ratih tas ngintip. Cunuk kana poe Jumaah harita ngadak-ngadak langit nu tadina cekas bengeras jadi alum. Jadi alum siga-siga rek hujan dibubuh angin ngagelebung. Atuh pi hujaneun ti beulah kalere jeung wetan geus ngadingding. Lamun bereg teh mah hujan turun moal teh teu ngakebret temenan. Tapi ukur ku sawangan dacur mah henteu. Ngan langit tetep alum siga-siga ngagambarkeun kana pasemon saurang lalaki. Nu tas balik Jumaahan manehna kakara disalin. Nu tadina make samping sarung ayeuna disalin ku calana panjang. Dek diuk dina kursi tuluy hulang-hulang bangun baluang pipikiran. Si horeng si mana horeng eta lalaki tayalian ti kodar. Manehna geus buah poe alum we. Aku batur sapagawena digaronyak ge majarkeun teh rindu ka indung si kucri. Heuleut sawatara menit koloyong kodar ka jero, tadina rek ngadon sare bari nunggu waktu ka magrib. Kakarau ge bus para mitra sadaya ka kamar. Geus ngarogo deui sabab digegero ku batur sapagaweanana katelah liman. Atuh kap kodar malik sartananya. Ai naon lim? Pokna bari neuteup sedeng budina mah tetep alum. Itu we saya mah nanyakeun lain. Cek liman. Bagus leungai geus ngabeureuyan teh. Ceuk kodar samarukna heureuy. Maneh mah nya saya mah lalaki nanyakeun lain. Sing sumpah lamun aing ngabohong mah. Nu bener euy liman. Kodar kurang percaya sabab liman masuk banyo. Astagfirullahalazim. Nya anu nya. Cum teu atuh ka itu kaluar ku ilahi. Lamun eueuh uing cabok tilu karita, tah cabok tah pipi uing. Emah liman. Serak boga timuru kodar mah lanceukna nya teh Andri datang. Awas ya mun ngabohong.
Kodar keluar ti kamar barang berai panto dibuka horeng Jumena. Sobat na wak baheula ngaji. Geuning ente Jum. Das di mana los-los ka dieu? Kodar semua heran. Nah jawe yang panggil euy macak gelar. Alhamdulillah dina waktu ieu mah euy. Lain ku kitu nya acara luas euy. Ingo make nyaho aya di dieu dewek nanya ti mana Jum? Pananyakeun heula ka Kitoha. Ka ki ente. Pejana digawe di dieu ngajaga gudang dipernahkeun ku dawuhan ente. Baru kaya akinya kumah. Baru ka aki kumaha aki jeung gini salagur Jum. Nya katinggalina mah jarag-jarag. Sok sabaraha poe sakali balik ka lemur teh. Matak seminggu sekali tiap poe Sabtu sore. Ka dieu poe Minggu sore. Atungan sapeuting di lemur. Nya sapeuting ari kitu ande. Bunga eta jarang panggil jeung dewek euy. Ari lemur ukur saminggu sekali mah. Eta teu ngarasa melang gitu kan menjadi pamajikan. Puguh ai melang nama euy dangan adi kumaha atuh. Rek dibawa ka dieu eueuh tempat rajin aya kamar ngan hiji kitu ge dipake ku tiluan lalaki wungkul. Jeung kaayan sakira rupekna da puguh sebutna ge gudang. Dalam di dieu aya sewaaneun mah heueuh pasti dibawa nyewa di dieu. Nananyakeun ge ka urang dieu weleh eueuh nu nyewakeun aya ge nu maha moal kaun tu poe ku dewek mah teh. Tema Kodar sajelasna. Memang eta ge ari kahayang nama hayang mawa pamajikan ngan eueuh pitempateunana. Nya kieu maksudna mah kaditedar ka hiji euy rek ka Wanaraja nya cerek ngalongok nu jadi paman bejana gering geus aya kana 2 mingguna. Kaduana hayang pamih jeung ente, katiluna rek aya tanyakeuneun ka ente. Usaha naon euy? Kodar neuteub bangun kaget. Ari ente boga rarasaan teu? Ceuk Jumena para mitra ditanya kitu. Ari eta panyanna teh rek ditanyakeun urusan dinas. Ugu we boga rarasaan mah jelema hirup dewek teh euy. Temal Kodar bari macem. Lain. Nu dimaksud eta perasaan hate, kumaha perasaan hate ente euy? Salila aya di dieu bari balik ka lemur ukur saminggu sakali. Kelanan Jum. Anu singkatna mah naon maksud ente nanyakeun kitu teh? Naha pamajikan ana gering atawa indung bapa ana aya karerepet? Para mitra sadaya. Harita Jumena can ngajelaskeun mung bade ngaso heula Mang Jayana para wargi. Naon rok dijelaskeun ku Jumena? Mangga. Wah pasti nu patula patali sareng urusan Nyimas Ratih. Siga nama kumargi katingali kantos Nyimas Ratih dibobonceng ku lalaki sejen. Memang lain Kodar nu ngaboncengna teh. Siga nama eta nu rek dibejakeun. Namun para mitra ngaso heula. Harita para mitra Jumena nerangkeun. Ieu kudu-kudu teh dijelaskeun modar euy. Leuwih ti heula ente ulah boga sangkan goreng ka anak ye. Nu hartina mah anak dianggap akon-akon tawa jijeunan atawa pitengah. Bari kitu ge lamun ente percaya. Teu percaya mah teu naon-naon ngan sakali dipoma ulah nyangka anak jijeunan ye. Ieu sebenarnya mah hidup poe nu ka tukang lamun teu salah mah poe salahsa. Ana sakarereta ningali pamajikan ente dibobonceng kana motor ku saurang lalaki. Nanting saha teu pati sidik kana rupana sabab kahalangan ku helm. Nganu sidik mah pamajikan ente, samalah pamajikan ente kungsi ngareret ka anak kalawan ku anak satedina marek dideroan ngan manehna ngabalieur ongkohan, geus ada jauh ongko. Eta sugan pamajikan ente teu boga kekenalan lalaki nu bogaeun motor. Gimana maksudna manepungan Kodar. Nya rek ngabejakeun perkara Nyimas Ratih katingali dibobonceng kana motor ku saurang lalaki. Memangnya Nyimas Ratih kungsi dibawa pelesiran ka Bandung ku Andri. Mun Jumena teu apaleun ka Andri. Kekenalan lalaki sahanya jeung. Dasakan nyaho ana mati samaneh perlu kawin oge ka ana nepi ka kiwari can pernah reuleuh dengan jeung lalaki sejen. Nalika teuing lamun Kang Dadang mah heuh lanceukna pamajikan ana. Tema Kodar timuruna mah kadahuanana nyata kacep Dadang dume manehna ngabogaan motor. Oh nya. Sugan lanceukna Nyimas Ratih ari manehna boga motor mah. Eta ongkohan ana mah kahiji teu sidik kana rupana lalaki anu ngabobonceng pamajikan ente teh. Kaduana can nyaho kalanceukna Nyimas Ratih. Syukur lamun nya teh mah ngaboncengkeun Nyimas Ratih lanceuk manehanana. Dahuan ente. Dibejakeun sotenan ana mah tadi ge lain rek ngarentagkeun atawa nu dipala rumah tangga ente baruntak. Ngan bisi ieu mah bisi. Bisi nya pamajikan ente dibobonceng ku lalaki sejen. Tapi aya alusna ketang ku ente ditanyakeun kana dia pamajikan ente. Kalau ditanyakeun sote jeung saha manehna ngabonceng kana motor kitu. Gimana? Jep duanana jar rempe para mitra samalah Kodar make jeung tungkul. Bari hate ti mangkukna asa ting sareblak.
ngan henteu boga timuru ka pamajikan mah aya nu mawa kana motor. Nu puguh mah percaya we ka cek dadang dahuanana. Ari kitu edar lah. Lain teh sono euy kulantaran rek terus ka Wanaraja dewek teh. Sejabat kitu anah hampura ye. Dina dieu ngabejakeun perkara pamajikan ente aya nu ngaboboncengnya. Dimana nyarita deui bari ngorejat nangtung maksudna marek pamitan. Nah, sawangtu nangan dieu teh bisa ngakujung. Teu bae na ada lintah kanjang ka imah ente. Ongko keur pada ngalaksanakeun ibadah puasa ieu tudar yuk. Nya jeung atuh didoakeun sing salamet rek lila di Wanarajana. Teuing kumaha kaayaan ini jadi paman gitu. Teh maju mena terus ngaleos nyarita nama rek terus ka Wanaraja. Tandus di mana eueuh koloyong kodar ka jero bari nutupkeun panto. Bus ka kamar tuluy ngedeng tapi ari terus saremah henteu. Ngan kitu we ngaherang si ganu ngalamun. Sajero mingkir ngajepat make ngagerendeng jero dadana. Andi teh angkana kituna si Dimana. Abong cenah nyobat geus dari tileutik jeung diri aing. Kasebut manehna geus manggih kasenangan tapi anger we ngaku keneh babarayaan. Nu hartina teu pindah pilumpangan. Buktina bieu ngahaja-haja ti lembur ka dieu nyaritakeun hayang panggih. Bari ngabejakeun perkara nyimas ratih pamajikan aing aya ngabobonceng ku lalaki. Kana motor bari tanyahoun anu boga motorna teh dahuan aing Kang Dadang. Piraku deui pamajikan aing make daek dibobonceng ku lalaki nu lain muhrim. Kasebut lalaki sejen. Sabad pamajikan aing sakitu tuhuna, nu sakitu alimna bari kana getol kana ibadah. Asana jauh naker kana boga lampah serong mangircakeun. Itu dina gerentes hate kodar. Bener-bener maneh nama teu boga rasa curiga. Teu boga rasa para mitra. Curiga kanu jadi pamajikan, henteu boga sakudua, teu ngarasa melang atawa hariwang nu jadi pamajikan luas manggil cakeun. Kulantaran ngukur kalakuan batur teh ku kalakuan diri sorangan. Diri manehna salilana lempeng para wargi sadaya. Sigana kulantaran kitu. Kodar mah teu boga niat goreng, teu boga pikiran goreng kanu jadi pamajikan. Ngan aya timuru aing sok sieun jadi pamajikan atawa nu jadi ingin bapa jeung jadi nini katut aki gareuring atawa mangita musibatan. Sabab hati aing geus aya kana 2 poen asa teuing sareblak. Tapi ari ceuk dimana bejana aki aing jeung nini salageur. Nya sok sieun ibu we atawa apa geuring. Keun iraha-iraha ku aing ngerti longok ongkoan geus lila. Aing teu ngalongok-longok nu jadi kolot. Gerentes hatena teu lila kodar ngorejat hudang tuluy kaluar ti kamar. Meh bareng jingongna nu soal azan maghrib. Sedang baturna sapagewean geus nyadiakeun dahareun di dapur. Atuh teu hararese berak baruka dalahar ti luar. Kacaturkeun isukna kodar poe Sabtu sabada beres barang gawe terus balik sakumaha biasana sok balik saminggu sakali. Tapi poe harita henteu waka kebat balik. Kanu jadi pamajikan malah nimpang heula nepung anu jadi indung bapa. Cik pikirna bisi indung atau bapa nagering sabab hate kodar geus 3 poe tetep insar blak hate. Sedang timuru anu jadi pamajikan masa congobuk oge henteu boga timuru naon-naon. Teu lila kodar geus tepi ka imah indung bapana kalacat ungah kana teras tuluy uruk salam bari ka keterok kana panto. Assalamualaikum pokna tapi eueuh nu nemalan siga nu sarubung. Padahal ibu awang aya keur olah-olah di dapur ari pawidarta bapana keur maraban hayam. Bisumi lanjangna keur ngepea di kamar makan pok ngokodar uluk salam rada tari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisumi kakerane malan bari gancang ngiri ka patengahan. Pamitra sadaya, harita para wargi sadaya bisumi. Kakerane malan bari gancang ngiri ka patengahan keletrek ngalaan kunci sarta pantona dibuka. Eueuh geuning encep, haturan encep kumaha damang. Pangestobi sawangsuna kumaha di darieu daramang. Alhamdulillah dina waktos imah mah ngaling atuh encep. Kamarana aman sarpibi. Araya encep tuang ibu mah nuju di pawon ke sekedah purang martosan ku ibi. Temal bisumi tuluy ngeloyong ka tukang. Dimas, tu encep kodar sumpi. Bisumi ngabejaan. Jeung saha ka dieuna? Nalira we. Temal bisumi norojol pawidarta nyampeurkeun sarta nanya. Aya saha cenah ibuna? Pawidarta bari norojol. Cek bisumi mah aya kodar cenah keneh hape heula sakedeung bisumi. Kade sipatina bisin pecah. Ibu awang muniang nangtung tuluy ka jero dituturkeun ku pawidarta salakina. Udah mang, kodar gancang munjungan kanu jadi indung sasalaman bari nyium kana leungeun. Cager, na teh jeung si Imas atuh. Henteu bu jalanan ti pada melantras ka dieu we Pak Damang. Tema kodar sasalaman kanu jadi bapa. Cager syukur maneh ka dieu dar.
diarep-arep di kamari ku apa jeung ku ibu tema Pawidarta gek Daryuk di patengahan. Jadi gitu aya naon Pak? Kodar neuteup semu kaget eukeur mah ukur manehna geus 3 eukeur mah eukeur manehna geus 3 poe ayeuna teu garana hate. Kari-kari Pawidarta bapana nyaritakeun ngarep-ngarep di kamari. Oh diarep-arep di kamari sote ka hiji geus lila eueuh ka dieu. Atuh kaduana aya tanyakeun. Perkawis naon Pak? Kodar beuki kaget kalawan ngareret ka Ibu Awang indungna. Nyai terek nanyakeun lanceuk maneh heueuh si Andri. Ari si Andri sok aya ka ditu ka maneh? Pawidarta nanyakeun Andri sakedapan Kodar ngabetem sabab ngarasa bingung ngabejakeunana. Ari dibejakeun sok aya ka imah sieun aya pasualan heug manehna lantaran Andri ipat-ipatan pisan lamun aya nu nanyakeun manehna kajeun saha-saha ulah dibejakeun aya. Ari dibejakeun tara aya ka imah kumaha keneh sasat ditanya ku nuji bapa sok sieun jadi dosa manehna ngabohong. Atuh pok Ibu Awang indungna milu tumanya. Sok aya ka ditu si Andri teh dahar? Ibu Awang neuteuk. Ini mah wita can kantos ka ditu Bu. Begitu kitu aya naon Bu naroskeun Kang Andri? Kodar kapaksa ngabohong ku sabab sieun kudu jadi lanceuk. Basa mangkukna ibu teh kadatangan ku Neng Mimin heueuh ku pamajikan si Andri. Cenah bageus aya kana 2 minggu na eueuh balik-balik. Ari nyaritakeun ka pamajikanna mah rek ngadon usaha kana dagangnya tadi Bandung. Bari rek didugdag cenah ari heug eueuh balik-balik malah mah teu surat-surat acan. Kamari ieu kadatangan ku badegana nanyakeun si Andri. Cek Ibu Awang nyaritakeun perkara kadatangan ku Neng Mimin pamajikan Andri. Nah kumaha pipikiran lanceuk maneh atuh dar heueuh. Kasebut geus rumah tangga bari geus rek boga anak kalakuan teh anger we teu balik. Geus puguh baheula keur lelengohan keneh minang udar ador. Ayeuna kasebut geus boga kawajiban kitu keneh. Nyaritakeun rek usaha ka Bandung belengles teu surat-surat acan. Ari nu jadi kakeuheul apa mah eta we basa kamari ngadenge beja ti Jang Ewon. Cenah si Andri sok kapanggih babarengan jeung awewe sejen ngan teuing jeung urang mana lantaran Jang Ewon ge teu apaleun. Sedang balik ka pamajikanna nah henteu deui. Kitu we meureun ngadonna teu cereug. Beuki dieu kalah ka lain beuki balik kalah beuki pika sabeleun jelema teh. Nya kalau waktuna kaburu beak deui teh lah. Mitra sadaya. Pawidarta para mitra mayunan Mang Jaya. Nyaeta nutupi acara rupina duwi ka dieu bae heula para wargi carios nyambung nu judulna nyaeta Pareumeun Obor.